Kumaha dulur-dulur baraya-baraya anu aya di alam dunya, semoga urang hirup di alam dunya sing sarehat, sing sarukses, sing maju, digampangkeun milik rezekina, dilancarakeun sagala usahana. Teras wargi-wargi urang anu anggang, nu caket boh ti katebihan, mugi-mugi sing sarehat, sing tiasa silaturahmi palalamprok deui, pamprok jonghok larai kitu nya urang teh tiasa ngobrol ngalor ngidul nya biasa urang teh dai. Urang Sunda mah resep ngobrol seneng heureuy. Heureuy teh panai urang Sunda teh aduh gas mani deudeuh ku kasewotna, deudeuh ku kanyaahna, deudeuh ku kahemana, deudeuh ku pelitna, deudeuh ku bageurna, deudeuh ku kaambekna. Non sababna eta teh diri urang-urang keneh nu tadi diucapkeun ku abdi Jajang Ngakak teh. Insyaallah upami urang hirup tiasa tumarima kayan hirup insyaallah kapayuna urang berkah raos pokona berkah we. Uduh dulu gas, aduh. Urang teh hirup di alam dunya teh naon deui. Nu penting mah dulu-dulu baraya-baraya hirup sangkan hayangeuna hirupnya. Erek ku suara si Cepot bae, mangga urang Cepot. Da Jajang Ngakak ge alhamdulillah pinter basa Cepotna, pinter jeung ngarti mah teu apal ngan can bisa, tapi can bisa ge can ngarti. Nya istilah mah berusaha. Tiasa ngobrol si Cepot. Karesan Jajang Cepot teh tiasa ngobrol bahasa Cepot. Kawitna Jajang Ngakak nya istilahna sok seneng memotoran keunggal pelosok-pelosok kampung, tiap gang, tiap anu nyingkur nu suni, anu hieum nu panas, nah sabab Jajang Ngakak mah resep apruk-aprukan kaunggal lembur. Ya istilahna mah cek bahasa sepuh kampung mah nyuk-truk jalur, mirali dulur, mapai-mapai lembur, sangkan urang hirup subur makmur, komo deui katingali ye panen panen pare mani sakieu suburna, mani adem kieuna, aduh raoseun. Nya kitu deui nyucuk galur, urang teh kudu resep silaturahmi ngadoakeun anu tos almarhum teu aya karuhun-karuhun urang, margi pamit teu aya eta urang teh moal tiasa kieu kitu nya. Didoakeun sing ditarima iman Islamna dicangkeun dalam kuburna sing aya di pangkuan Allah Subhanahu wa taala.